Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Langkung tipayun hay urang panjatkeun puja puji ka Gusti Allah anu Maha Gopur anu mana telah masihan kanikmatan sareng kasehatan ka urang sadaya. Sholawat sinareng salam deui urang limpah curahkeun ka junjungan urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadengkeun diantarasikeun ngeunaan wajibna pendidikan dasar. Sapertos anu ku urang kauningan sadaya, pamarentah Indonesia ngegratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun nyaeta di tingkat SD dugi ka tingkat SMP. Hal ieu dikasangkupangan ku kayaan warga masyarakat Indonesia anu benten-benten. Aya anu masyarakat anu mampu, aya oge masyarakat anu mampu mah sangkos ke sasakola supados kaluhur biaya. Namun seueur pisan masyarakat anu kirang mampu nu teu tiasa sakola penyakit teu gaduh biaya. Pamarentah hoyong sadaya masyarakat Indonesia ngingingkeun pendidikan anu layak. Kedua, Boh anu mampu, boh anu kirang mampu. Anu janten tujuan wirehna pamarentah ngawajibkeun kasadaya warga nagara teh nyaeta supados warga negara palalintar bangsa bakal sejahtera upami masyarakatna palalintar. Upami masyarakat Indonesia bararodo, bangsa Indonesia moal tiasa mudag kana kamajengan negara anu sanesna sareng bakal kalindes ku kamajengan zaman. Ku ayeuna program Wajar Indah 8 tahun diharap masyarakat kira Indonesia tiasa langkung majang utamina dina bidang pendidikan. Ieu program pamarentah moal tiasa ngalaksanakeun upami teu aya pangrebang sadaya lapisan di kawin pejabat oge di rahayat Indonesia. Kituna urang sadaya kedah ngarojong kana program ieu supados ke hasil anu didumangkeun. Sakitu anu tiasa dilugikeun ku simkuring hapunten milih aya kelepatan sareng cariosan anu kirang marenah kana manah hatur nuhun. Sadayana akhirul kalam wassalamu